Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Mang Cecep Gora Bacep anu satia satuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng kaduyung ku babu bagian ka-14. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Setelah can dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu namanya sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe-na, like-na oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gora Bacep di share atanapi dibagikeun ka pamirsa anu sanesna. Teras dina setiap kolom deskripsi video aya tombol toko Mang Cecep Gora Bacep. Tiasa ditetenan pamirsanya, mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Banas, anjeun teu perlu nyarita jeung Rani ayeuna mah. Lantaran di ieu tempat perlu katengtreman hate. Kulantaran kitu, wayahna bae kaluar ti ieu kamar. Juragan Suryaman bari malih ka tukang ngareret ka Den Barnas. Pak, abdi dongkap ka dieu teh nulungan Rani. Ku bapa mah teu eling-eling, geuning, sanaos diceuceuh oge. Ari dijampe ku abdi mah emut deui. Tah sing aya rasa hormat atuh ka abdi teh. Ulah ngusir, nitah kaluar segala rupa. Eta tandana ngahormat ka anjeun Barnas, sabab kuring di ieu tempat anu kawasa ngemudina. Jadi kuring kepala rumah tangga anu kudu marentah jeung ngaturna. Tah aturan kuring kudu digugu ku kulawarga kuring kaasup ku Rani. Komo deui ayeuna mah sakadar tamu Barnas, wayahna ulah dianggapi kanyarieun parentah kuring teh. Jeung wayahna bae, ceuk Juragan Suryaman bari neuteup ka Den Barnas. Kahartos Pak, abdi kalintang ngartosna. Tapi abdi bade naros heula ka Rani. Den Barnas bari ngareret ka Rani pok neruskeun omonganana. Rani, kitu ta parentahna Juragan Suryaman teh. Engkang sayaktos nama abot kedah ngantunkeun ka Rani teh. Lantaran Rani buah hate engkang. Engkang ngaraos teu tega ngantunkeun Rani di dieu sorangan. Lantaran ku engkang kaharti sanaos aya Juragan Suryaman oge nu jadi dunungan Rani. Tapi beda dina budi basana. Anjeunna teh ngabelaan Rani bari nyikut ka engkang. Anu hartina timburuan meureun padahal engkang terang kacinta Rani hiji-hijina iwal ti diri engkang. Oh Rani, engkang bade tumaros ka Rani. Engkang diusir ku Juragan Suryaman ti ieu kamar. Tapi engkang bade naros ka Rani. Ari Rani nampi ka engkang upami engkang aya di dieu maturan ka Rani. Rani, engkang tuludeung kedah ngantunkeun ka Rani anu cuang cieung teu aya batur. Den Barnas bari ngalimba nyaritana teh kawas hayang dipikarunya. Engkang, abdi aya di dieu teh tanggungan Juragan Suryaman. Abdi dongkap ka dieu ditulungan ku Juragan Suryaman. Abdi anu ngagoler di tengah jalan waktos hujan ngaririncik ditulungan ku Juragan Suryaman. Tah kumargi anjeunna anu ngurus ka abdi sarta anjeunna anu jadi sabab nyambung umur abdi. Abdi teh teu wantun engkang ngabantah kana kahoyong anjeunna. Margi abdi aya di dieu oge ngiring ka anjeunna. Oh engkang, Rani bari teu karasa cipanonna ngalembereh. Rani, sawios ari kitu mah. Jadi yakin ayeuna mah Rani teh tos teu perlu ku pitulungna ti engkang. Jawab Den Barnas maningah ruk sarta cipanonna nyalangkrung bakatku nalangsa meureun. Engkang, ulah nyarios kitu Kang. Margi manusia anu hirup mah salamina oge kedah paheuyeuk-heuyeuk leungeun sanes. Namun kitu oge upami engkang masih lelengohan keneh. Ari tos aya nu ngageugeuhna mah
Batihan jelu bae engkang abdi teh. Rani meuni haros-hos nyaritana teh. Rani, bohong tah koran teh. Bohong besar. Cek bahasa Indonesia teh mah. Engkang moal narima kana eta tudingan. Lantaran hate engkang tetep tuhu ka Rani. Oh Rani, naon anu bakal jadi lamun engkang kedah kieu salamina dan Barnas bari neuteup. Keluar dan Barnas keluar. Jadi nama tang tu bae aya lamun mimitina tundangan nya kawin jadina teh. Lain hayang kawin jeung Sumarni anjeun teh. Cing atuh ari rek kawin atawa rek tundangan teh. Ulah jeung diembarkeun kanu surat kabar sagala rupa. Naon anu dimaksud ku anjeun teh Barnas? Hayang mapanas ka Rani? Aya deui bae jelema teh. Juragan Suryaman meninga dadang hal watireun ka Nyi Rani. Pak, abdi teu ngarti ku ieu kaayaan, tapi mangga tingalikeun ku Bapak. Yen teu bener eta soal teh, teu bener pisan. Sarta moal jadi bukti, mangga cirian Pak. Abdi satia ka Rani, sarta abdi geus sumpah moal boga pamajikan iwal ti ka Rani. Oh, Rani, dangukeun sakali deui Rani. Sumpah engkang masih laku. Janji engkang moal dipungkir. Sakali hayang babarengan hirup sareng Rani. Tetep engkang mah hayang terus kitu Rani. Kapaksa engkang ngantunkeun ka Rani anu saincak-incakna engkang. Tangtu Rani teh kacipta bae. Permios Rani, engkang permios. Cuk Den Barnas bari terus manehna amitan. Engkang, Rani ngan ukur sakitu bisa nyaritana teh. Lantaran kapiheulaan ku Suryaman nyarita kieu. Dan Barnas, akang ngaharep supaya anjeun ulah aya di wewengkon ieu. Lain akang kejam atawa teu aya perasaan. Lain kitu, serta akang moal rek pipilueun kana urusan anjeun jeung Rani. Lamun aya urusan teh mah, tapi akang oge muung tempat akang kaganggu ku anjeun. Anu aya hubunganana boh hadena boh gorengna jeung Nyi Rani kaharti ku anjeun teh jeung ingetkeun deui nya yen ade akang ngawidianana anjeun aya di dieu teh tepi kadatangna akang ti luar negeri. Tah ayeuna akang geus datang serta akang merlukeun eta tempat, wayahna bae anjeun ulah tetep di dieu nya. Lantaran urang sanajan gelut teu terus oge dia teh geus patelak paham serta geus poho kana purwadaksina. Tapi ka urang silih tonjok jeung batur sapakarangan. Untung urang teu aya nu jadi korban ngan saukur kapaehanana Rani bae. Coba lamun aya korban, kumaha pipetaeun akang. Tapi ya dina sagala kagorengan teh, tangtu aya hadena mah. Akang ngahaturkeun nuhun kana kahadean anjeun. Serta akang neda pangampura kana kasalahan akang terhadap anjeun. Jeung ngahampura kana kasalahan anjeun ka akang jeung keluarga. Lamun aya kasalahan teh mah tah kitu Den Barnas. Juragan Suryaman bari netep kanu geus malik rek ngaleos. Nuhun, jawab Den Barnas bari terus kaluar ti eta kamar sarta leumpang teu ngareret ka tukang. Reket panto imah dibukakeun sarta geus muka gebrug kadenge dipeneutkeun deui horeng geus kaluar manehna teh. Ari Rani gancang hudang terus manehna kaluar ti jero kamar sarta leumpang kalebah panto reg eureun di sisi jendela bari nyingkapkeun hordengna terus melong kaluar ningal Den Barnas anu harita keur jongjon leumpang bari tungkul sigana langsa sarta kacaangan ku sinarna lampu. Oh, engkang, cek gerantas hatena Rani serta teu kawawa cipanonna nyalangkrung tina bakat ningku sedih meureun. Atuh neutepna teh kurang awas da surem ku cipanonna anu harita ngarembang. Rani gawena ngajengjen henteu lemek henteu nyarek neuteup ka tempat Den Barnas anu harita katingal listrikna teh ngemprai caang. Disawang ti kajauhan katingal keur lelempangan sakapeung asup ka kamar sakapeung di tengah imah. Horeng harita Den Barnas nuju ngumpulkeun angwan di wadahan kana koper. Sanggeus rengse beberesna, breh Den Barnas katingali anjeunna kaluar deui sarta ngajingjing koperna. Gebrug panto dipendeutkeun sarta terus lempang deui ku Nyi Rani teh ditetep bari rembay ku cipanon anu lempang katingali siga nuju marigjeg. Kang, teu sangka urang teh dugi ka kieu na Kang.
Gerentes hatena Nyi Rani bari reperem atuh curucud cepanona teu kaampeuh beuki rosa kaluarna. Barang Nyi Rani berai bentak ku manehna katingali Den Barnas atos teu aya atuh segruk Rani ceuri kawas nu nalangsa pisan. Manehna henteu nyahoan yen Juragan Suryaman teh tita tadi ngabandungan nelak-nelak budi Rani anu keur noong Den Barnas ku Suryaman dipikiran dina jeroning hatena. Rani cek Juragan Suryaman nanyana teh lalaunan atuh gebag Rani ngaranjug keur ngalamun kagebah. Juragan, nah abdi teh dirungrum ku kabingung bae ga. Jawab Rani sanggeus manehna malik teh. Naon anu dianggokan nalangsaan teh Rani? Juragan Suryaman bari gep kana tak-takna Nyi Rani dicekelan ku dua leungeunna bari ditetep semunu geugeut. Juragan, kalintang abdi ngaraos isina, tak-tak abdi dicepeng ku juragan teh. Rani cipanona teu weleh ngembeng sabab hatena ngarasa ancur teu puguh pipikiran. Isin ku saha Rani? Apan teu aya deui jalmi di dieu teh sajabati urang duaan mah. Isin ku saha atuh Rani teh? Juragan, abdi teh atos diajar kasopanan sakedi-kedikeun mah. Nyaeta sangkan abdi ulah ngisinkeun dunungan anu hormateun abdi, anu bijaksana sareng uninga diharga diri. Tah dina ajaran abdi teh ulah katari ku pameget anu wantun cugap-cagap sanes sareng muhrimna. Kumargi kitu abdi ngaraos isin ku ajaran abdi sorangan. Nah leres ulah katari ku pameget anu langsung sok cugap-cagap kanu sanes kawajibanana dicagap. Juragan, cobi abdi wartosan kumaha pikeun abdi sakedahna upami tak-tak abdi dicepeng ku juragan teh. Margi abdi cek Nyi Rani teu kebat nyaritana teh duka kunaon. Margi kumaha Rani? Juragan Suryaman mani kerung. Kumargi abdi bingung upami ngejat sieun juragan lepat paham, upami cicing sieun emutan juragan. Abdi gaduh pangaresep dicabakan ku pameget anu sanes muhrimna. Kedah kumaha atuh abdi teh juragan? Kedah engkang bae anu ngalesutkeunana ulah nyepeng tak-tak Nyai. Tuh beres ayeuna mah nya Rani. Juragan Suryaman bari ngalesotkeun pananganana anu nyakelan tak-tak Nyi Rani. Nuhun juragan, sareng abdi permios bade ngareureuhkeun awak anu karawas nyareri. Pek Rani, tapi henteu kaabot anu pamengkang nyarengan. Nyarengan ka kamar juragan. Sanes Rani, tapi nyarengan ngobrol. Engkang ti Jakarta ka dieu deui. Tanpa ngabantuan keluarga. Engkang teh jalaran hayang ngobrol sareng Rani. Tah ayeuna eta kahayang engkang teh can kacumponan. Sedang enjing subuh-subuh engkang kedah mios deui. Kersa upami disarengan ku engkang. Kanggo ngabaturan ngobrol Rani. Juragan Suryaman bari netep semu geget tapi Nyi Rani ngaleos asup ka jero kamarna. Beuki lila, beuki peuting Nyi Rani ngagoler bae manehna teu daek sare siga keur ngumbar lamunan ngalamun kanu angkat Den Barnas mata karunya. Mata kuatir ningalina lantaran teu bisa ngobrol kahalangan ku Suryaman anu didinya kawasa bubuhan nu boga imah. Antun teu matak heran lamun duanana nguyung anu angkat ngalongkewang ti belat inget Rani anu dikantunkeun nguyung ngagoler teu daek sare. Paromana maneh kusut kawas anu hudang gering tapi bubuhan nu geulis. Upama manggih kasusah kalah beuki geulis bae. Ari Juragan Suryaman ditinggalkeun ku Rani teh beg hatena manis seueul karasana ku manehna saumur hirup di dunya kakarak ngarasa sedih dina waktu harita mah lantaran ku sifat babu geus kumawani kitu ngantunkeun anu geus nyaah komo lamun anu sejen anu harkatna sarua meureunan leuwih ti kitu. Juragan Suryaman ngeluk bari calik dina kursi anjeunna teu daek ingkah damelna ngajentul bae sarta geus wanci janari masih keneh ngabaheuhay. Alusna eukeur kitu teh Nyi Rani arek kacai ari brai mukakeun panto manehna mani ngarenjag sabab Juragan Suryaman masih calik dina kursi sarta neuteup ka manehna ari nyarita mah henteu. Juragan, teu acan kulam juragan teh. Rani bari netep kanu calik anu melong ka manehna. Rani,
engkang sumpah kajenteng dugi ka maot moal ngejati ieu korsi serta engkang gaduh maksud enjing oge engkang moal mioos ka Jakarta rek teras tumeras bae diuk di dieu. Jawab Juragan Suryaman bari melong. Nah kunaon juragan teh teu dah mang agan. Rani bari renghap ranjug teu ngartieun ku polah dununganana. Eta kunaon Rani make kaluar ti jero kamar. Bade kacai abdi mah juragan. Nah aya rek kacai bet ngajentul di dinya jeung nanya ka akang segala rupa. Laras juragan, abdi lepat ngaganggu ka juragan. Hapunten bae gan. Jawab Rani bari terus lempang deui muru ka jaman. Teu lila geus datang deui rag ngarandag caket pisan ka Juragan Suryaman. Kunaon nyai make ngarandag deui? Juragan, abdi kalintang nalangsana ningal juragan tetep calik bae di dieu. Nah juragan telebat kamar, telebat ka kamar. Nah juragan teh moal kulem. Rani akang ngerasa perih. Rani engkang moal sare sanajan sakumaha tunduhna oge. Akang moal dahar sanajan sakumaha laparna oge. Akang putus harapan. Akang teu niat hayang ngalakukeun hirup seperti umumna manusia. Lantaran akang kacida perihna ku Rani. Naon dosa akang teh Rani? Perih kunaon juragan teh? Jawab Rani dumareda. Rani akang ngerasa perih lantaran benar-benar nyaah ka Rani. Tapi lain nyaah ngan saukurnya nyaahan. Di dieu bisa dibuktikan jeung bisa dirasakeun ku Rani sorangan. Kanyaah akang anu geus dilimpahkeun ka Rani. Tapi lain hayang dibalas akang teh. Tobat teu pisan-pisan ngajalankeun amal bari aya pamandangan. Tah ayeuna akang ditulungan ku Rani teh. Sinana langsa, sina ulah tiasa sare. Sina gering nangtu ngalang layung ulah aya kaberaganana. Engkang nampi Rani ditampi pisan kasayan Rani anu kitu teh. Nuhun Rani nu matak teras bae are ka kamar mah ulah kaganggu ku engkang. Juragan Suryaman bari netep kawas nu putus harapan hirupna. Juragan tong nyarios kitu gan. Naon dosa abdi teh? Naon margina juragan kagungan tujuan kitu anu janten gara-gara na abdi? Naon kalepatan abdi juragan? Jawab Rani mani norostos nyaritana teh bakat kusieun sareng wati remeureun. Engkang dongkap ka dieu hayang ngobrol sareng Rani, tapi kenyataanana pangajak engkang ku Nyai ditolak. Buktosna geuning kalah ngaleos ka kamar. Ka engkang teh teu ngarere teu malire. Nuhun Rani. Engkang hiji kapala kulawarga di dieu geus dikitu-kitu ku Rani. Anu cek batur mah Rani teh babu engkang, tapi cek hate engkang mah Rani teh pujaeun engkang. Numawi kenaon Rani make ngarandag deui sarta naros ka engkang. Na teu langkung sae upami Rani teras ka kamar. Teu aya gunana sanaos ngajak ngobrol oge lamun jero hate Rani ceceub ka engkang. Teu aya gunana Rani. Cuk Juragan Suryaman bari terus ngalios miceun beungeutna. Ampun juragan. Jawab Rani bari solongkrong brak manehna nyuuh kana sampeanana Juragan Suryaman anu harita ngarumbay sarta nyiuman bari nangkep kana sampean dununganana anu henteu dilesotkeun. Rani sakali deui engkang bade nyarios kersa upami ayeuna ngobrol paduduaan jeung engkang. Juragan Suryaman nanya deui bari melong. Mangga juragan, abdi henteu kaabotan. Jawab Rani bari cengkat sarta gek diuk dina kursi pahareup-hareup sareng dununganana. Tah nuhun atuh Rani, susutan heula atuh Cipanon teh. Ngarahari ngobrol henteu dibarungan ku nyurucud Cipanon mah osok gumbira. Juragan, Rani bari nyusutan Cipanon. Aya usul naon Rani? Jawab Juragan Suryaman bari neuteup antep pisan. Kumargi ayeuna nyedak ka Janari. Kumaha lamun urang nyecian kopi susuna nyagan? Mangga Rani, leres tah emutan teh, ngarah henteu tiis beteung, ngarah henteu asup angin, jeung atuh geura nyecian. Lewas nyi Rani ka tukang terus ninyuh kopi susu da caina mah sadia dina termos masih panas. Sanggeus ninyuh kopi susu terus dibawa ka hareup sarta disimpen na meja payuneun dununganana sarta sanggeus nu da cai gek deui manehna diuk.
Rani, ayeuna hawa karasana tiris, urang perlu haneutnya Rani. Kumaha akalna sangkan awak urang haneut? Saya nama kanggo ngahaneutan mah ngaleueut ieu bae kopi susu juragan, mengpeung panas keneh. Ih, eta mah ngahaneutan peujiit atuh. Eta akang mah ngahaneutan awak, kunaon cing? Kaharti Rani, cek juragan Suryaman bari netep siga nu bogoh pisan sarta teu lila sukuna Rani anu dihandapeun meja teh ditincak. Atuh hate nu nincak jeung nu ditincak sukuna teh ngageter. Teu ngartos abdi mah juragan. Jawab Rani maninggal peresok sieun dununganana hayang haneut awak teh ku jalan ngajak sare babarengan. Oh, lamun teu ngarti mah perlu dibejaan atuh. Hayang terang Rani teh. Mangga terangkeun atuh juragan. Jawab Rani hatena manidag digdug bakat ku sieun diajak sare. Kieu Rani, ayeuna teh keur meujeuhna tiris cek engkang oge. Tah lamun awak urang hayang panas, hayang ulah ngarasa tiris, ubarna teh kudu ngadongeng. Tapi ngadongengna kudu dongeng anu mawa rasa birahi, anu mawa rasa harepan. Tah eta anu dipikahayang ku engkang teh. Lamun Rani bisa nyumpunan eta obrolan, terus terang pikeun engkang moal ngarasa tiris, malah haneut bae sarta betah. Kumaha atuh ngadongengna juragan? Lamun Rani hese nyieun dongengna mah engkang bae nu rek nyaritana. Rani anu ngengklokan sarta ngajawabna. Upamana kieu, engkang tos dikantunkeun ku ibuna tini aya taunna. Engkang ngaraos leungiteun, engkang ngaraos kesepian, margi anu biasana leuet ka ditu sarta leuet ka dieu babarengan sareng bojo. Ayeuna mah sorangan bae. Sarta biasana lamun sare sareng pun bojo, ayeuna mah gulutak-gulutuk sorangan bae. Tah soal ieu teh janten kaprihatinan kanggo engkang mah. Malah kirang-kirangna tabah mah tangtu engkang pondok umur lantaran diriwit bae. Untung geus aya pitulung Gusti Allah nang tayungan ka engkang patepung sinareng Rani. Tah akang ngahaja bae ayeuna rek terus terang seperti Rani ge terang yen rupina indung tini sarimbag pisan jeung Rani. Katambah budak teh apet kawas geus jadi pituduh yen pikeun ubar hate teh nyarani bae sorangan. Nu matak engkang rek wakca ayeuna ngahaja datang hayang ngobrol opat mata pikeun nembrakeun kahayang. Tersa upami ditikah ku akang, cuk juragan Suryaman bari netep antep pisan hayangeun geura dijawab. Juragan, abdi teh hiji babu. Anu cek raraosan abdi mah kirang syarat-syaratna. Upami ngalayanan ka juragan teh, anu cek emutan abdi, tangtos akhirna bakal nguciwakeun ka juragan. Tah tibatan abdi bakal nguciwakeun di akhirna. Langkung sae manah juragan anu kasilep. Hoyong ka abdi teh tong diteraskeun. Omat juragan, ulah mika hoyong ka abdi. Jawab Nyi Rani dumareuda bakat kunalangsa bingung nyang hareupanana. Rani, naon anu disebut ku Rani henteu nyumponan kana syarat-syaratna teh? Juragan Suryaman siga nu sedih deui dijawab kitu teh. Juragan, upami juragan bade kagungan karwa, kahiji kedah ditilik tina laku lampah pigarawaeun teh. Kadua kedah ditilik tina budi basana, bilih teu cocog sareng juragan. Margi upami teu cocog, akhirna matak aya basa batur anu moal raos kadanguna. Geuning sok aya nu nyebatkeun, hanjakal ku si anu keur kasep katambah beunghar sarta luhur pangartina, tapi naha bet kaduyung ku babu. Apan babu teh geus tetela harkatna aya dina sahandapeunana, boh kakayaanana boh pangartosna, tapi naha tepikeun katalanjuran ngawin ka babu. Tah eta teh tangtos pisan janten babasan kapayuna juragan. Numawi abdi mah teu kauntup kedah ngaula ku jalan jadi istrina juragan. Abdi sanggem keneh teras-terasan ngaula ka juragan ku tanaga anu kasar, ku ngababu di juragan dugi kaseep umur abdi. Juragan, ulah diteraskeun maksad juragan teh. Abdi hawatos kasalira juragan. Anu teu acana naon ayeuna tos cunggelik dina kursi tengah bumi. Komo jaga panginten upami abdi janten istrina juragan.
omat atuh gan ulah diteraskeun ka hoyong juragan teh keun dugi kasemet dia bae kanggo abdi tetep sumpah bade satia ka juragan bade kumawula ka juragan. Rani lamun dina kumawula kangkang ku jalan pada melan kasar tos kaanggo kongkang komo deui kumawula ngahadapan engkang ngabaturan sare kang tos langkung gampil tibatan di damal kasar margi soal ngabaturan hirup mah soal batin soal kadeudeung cek barudak ngora mah soal kacinta tah kulantaran kitu engkang bade tumaros kumaha aya rasa cinta Rani ka engkang. Juragan mugi ulah naroskeun kitu gan margi abdi moal tiasa ngajawab abdi abot kanggo ngajawabna. Nah Rani abot kunaon? Juragan abdi tetap sejang ngumawula ka juragan namung upami ditaros soal kacinta abdi teh perih gan margi abdi sieun nguciwakeun ka juragan. Moal Rani pok bae terangkeun ka engkang nu sajelasna. Engkang janji moal ngarugikeun ka Rani pok atuh geura terangkeun Rani. Juragan kacintaan abdi atos ditamplokeun ka Den Barnas. Duh ampun juragan abdi teu tiasa pisah ti anjeunna tapi tobahat Gusti ceuk Rani bari rai Cipanona ngalembere sarta ngeluk tungkul kawas nu sedih. Tos Rani engkang ngartos Rani micinta ka Den Barnas engkang ngarti sabab soal kacintaan mah soal pribadina masing-masing hartina engkang goreng milik hartina engkang goreng milik hartina engkang kedah teras-terasan ngalang-layung gering nangtung lantaran kasangserem kupun bojo anu maotna ngadadak anu teu beda karaosna ku engkang mah asa disambar ku heulang. Rani engkang ngarti engkang kaporotan mikahayang ka Rani teh padahal dina hate engkang mah waktu Rani aya di rumah sakit Purwakarta oge engkang tos katarik batin engkang tos kakait pikir lantaran rupa Rani hampir sarimbag sareng rupina pun bojo kakara ayeuna engkang ngaraos salah tincak anu dimaksud waktu tadi mah engkang hayang ningali laku lampah Rani teh ku ditalingakeun ku pun adi sabab lamun ditalingakeun ku engkang mah salah margi engkangna atos katarik batin bogoh ka Rani tingawitan tepang keneh engkang sering nampi serat-serat yen Rani teh pilucueun yen Rani teh nyaah katini nya kitu deui tingkah laku Rani sareng budi basana picontoeun pisan atuh kalintang engkang bingahna diseratan ku Winangsih kitu teh. Engkang beuki sering ngalamun tapi ayeuna mah sanes ngalamun kanu teu aya di kieuna da moal tiasa dijugjug moal tiasa ditepangan tapi lamunan engkang ayeuna mah digentos ku lamunan anu aya di kieuna anu tiasa ditepangan ku engkang anu aya di rorompok engkang tah dasar eta pisan anu mawi engkang gura-giru wangsul ti luar negeri teh jalaran atos teu kuat hayang nepangan ka Rani mung narangsa engkang teh Rani margi engkang oge ngaraos kaporotan kawas janten gogoda nu tumiba ka engkang. Nah kiat iman engkang teh atanapi henteu margi dongkap ka dieu jolbreh temres yen Rani teh tos aya pakait batin sareng Den Barnas. Engkang usaha sakuat tanaga sangkan Rani ulah kateterasan aya hubungan lahirna sareng Den Barnas ku jalan engkang ngalarang ka Rani ulah campur sareng anjeunna tapi beuki sedih bae kangge engkang mah lantaran ku dilarangna Rani nepangan kasadayana bet kalah malindas ka engkang geuning margi Rani katingalna beuki geget sarta beuki kapati-pati sigana teh kulantaran kitu ayeuna mah engkang teh sadar pek Rani geura tuturkeun Den Barnas sarta tingalikeun kaayaan engkang anu saumurna gering nangtung langkung-langkung ti kapungkur malah kadang-kadang engkang bisa maot di hareupeun Rani sarta Rani nyaksian ka engkang anu maot kaedanan ku Rani anu maot lantaran teu laksana kaubaran ku Rani hayang kitu Rani teh. Juragan ulah nyarios kitu kan abdi teh kedah tuturkeun saha juragan margi Den Barnas atos tundangan sareng Sumarni kedah kumaha atuh abdi teh juragan
Rani bari teu karasa berebay cipanonang halembereh deui. Rani, engkang oge kitu Rani, engkang nalangsa hayang tepung sareng ibu natini, tapi ku jalaran teu aya di alam dunya. Atuh bati ulah lih bae hate engkang teh, malah lamun seug kengeng ditukeran mah kajian harta banda engkang seep, asal ibu natini ulah maot, tapi akhirna sia-sia. Rani, tujuan engkang hayang tapi akhirna sia-sia Rani, tujuan engkang hayang papanggih teh da puguh itu mah atos dipundut kuno kagungan. Tah Rani oge teu aya bentena sareng engkang, margi kacinta Rani ka Den Barnas mung kumalayang sorangan bae cara kacinta engkang kapun bojo aya dina hate, tapi teu karasa ku jasad. Kumargi kitu engkang insaf sarta engkang naneda ka Gusti Allah. Mugi-mugi sing enggal aya gentosna pibaturan hirup di alam dunya. Nya paneda engkang dikabul tiasa tepang jeung Rani, sarta engkang tos lipur kanu geus maot. Cing Rani tiasa milari gentosna kacinta Rani ka Den Barnas teh, lantaran kasurung ku bukti di dunya keneh Den Barnas tos midua hate, komo deui di akhirat meureun. Sedang engkang anu yakin silih pika cinta, engkang ngartos yen di akhirat mah urang teh tangtu arek masing-masing, sabab di tempat itu mah hirup urang teh moal sapertos di dunya. Waktosna kabujeng see pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.